mama lain lah sararape ngagulir na di dia ah. Duh. Neng. 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 Panganterkeun duit ka Billy. Atuh mama ah nih sararape ieu teh. Maneh unggal dititahku kolot loba alesan pisan ka ditu ka dieu kieu tea capek tea tea. Astagfirullahaladzim. Ke deui atuh mama meuni jika nu eueuh waktu wae sajam deui atuh ke heula. Heueuh atuh da bisi kasarean. Panganterkeun duit ka Billy, ka Billy. Bi, naon mama teh? Heuh panganterkeun duit ka Billy. Piling mana? Astagfirullah maneh meuni teu gaul eueuh sayaha budak wanci kiwari biling eta biling penting nganterkeun duit. Biling pagi nganterkeun duit. Biling mana? Ieu mah di dieu mah ngaranna biling. Manehna rupa wae. biling maneh zaman ayeuna meuni budak meuni Biling mana? Mana biling? Biling di mana? biling anu aya geuning aya ieu Indomar. Heeh, terus Tah di dinya aya supaya biling. eta mah BR iling mama, lain biling. Astagfirullahaladzim, Gusti rupa-rupa wae. Oh, BR iling. Eta KDS ngerakeun ngomong jeung batur biling-biling. BR iling. Pokona mah panganterkeun ieu duit ka biling. Ke atuh jam 4. Heeh, hari eta mah besok kana rese dititahku kolot teh. Kira teh kita sakitu kitu wae. Waduh, teri denge ngajarkeun orang jadi budak doraka. Heeh atuh, kudu ngadenya aya cokolot kitu teh tuh da kolot mah lain tah teu bener panganterkeun duit ka biling.